pamirsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Dongeng parantos dugi kanalika harita teh si Suhro atuh bade ngontrog deui Aki Tihul. Abah Tihul para mitra Aki Tikul maksudna. Abah Tikul sarang Amu Tikul para wargi kumargi anjeunna asa dilajokeun kitu nya. Padahal mah Abah Tikul jeung Amu Tikul ge teu terangeun naon eusina eta peti. Si horeng sina horeng para mitra sadaya eta teh mayitna Pardi para wargi. Mayitna Pardi teh anu memang harita teh lebet ka hiji bumi ka istri anu memang kaungan caroge kitu. Namun da si istrina we atuh nu ngajalanan eta. Pada ngeret laksana makasih Pardi teh mangga urang teraskeun para mitra carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Capkeun para wargi sadaya nyaeta perkara Suhro teh. Suhro anu keheul ka bina-bina. Kumargi nu disangka di jero peti teh hiji barang nu berharga. Mangrupa emas inten berlian kumirincing. Geus kasawang we atuh lamun eta peti pantona dibuka meuni burahay katingalina marakbak. Perhiasan tipe tapi barang eta peti dibuka si horeng para mitra ayam mayit jaba bau nagesa meleber. Waktu harita teu kaambe bau kumargi petina rekep nakar. Geur ibarat tamela we buhan atuh peti pergi nyimpen beas ngahaja cenah. Jadi jieunana harita teh dijieuna ge ke kutohaga nakar. Mangga para mitra harita teh Suhro geus gelap mata. Sehat ngaheumatkeun bedogna palebah sirah Abang Aki Tihul jeung sirah Amu Tihul maksudna para mitra rek sakalian dikadek sirahna. Tapi rupina Gusti Allah salawasna walas asih ka umatna teu ngantep Aki Tikul jeung Amu Tikul kudu paragat nyawa akibat kakejemana si Suhro teh. Harita ge para wargi barang eta bedog rek pisan keuna kana sasaran. Di luar anu ngacurelat asup tuluy nakis bedoga Suhro ku pakarangna. Tang dua pakarang pusaka diadu meninga belentrang sarta kataranga bui nyai bakating kutari. Suhro ngagebeg reuwas barang mireungeuh bedogna aya nu nakis. Gancang carita mundur sababaraha lengkah ka tukang manehna. Bari terus masang kuda-kuda ngajaga kemungkinan bising aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta, bising aya galagah kancana manehna tatan-tatan. Lantaran geus karasa ku gerakana oge, karasa kana leungeunna oge. Samanehanana yen anu nadah eta serangan teh boga ilmu kacida luhurna. Moal samarangan jalma nu ngagunakeun ilmu model kitu, lamun jalma nu atah ku pangalaman dina widang kadugalan. Numatak barang karasa kana leungeun rada ngeleter yen anu nahan eta senjata teh boga ilmu kacida luhurna. Harita ge para mitra Suhro tatan-tatan ngajaga sagala kemungkinan. Ma setan sia kurang ajar sia. Sia kudu tanggung jawab sabab geus megata niat aing deuleu. Ceuk Suhro barang ret neuteup kanu melaanna kadua mangsana teh. Nyata Aki Tikul jeung Amu Tikul salamet lantaran bedog manehna teu bisa ngalabak nyerang kana awakna Aki Tikul jeung Amu Tikul. Kaburu manten ditadah ku bedog hiji istri anu nulungan eta Aki Tikul jeung Amu Tikul. Saha eta istri tangtos baris kagamarkeun. Heug kaula nyumponan ieu pagawean memang pikeun kaula. Tugas kaula pikeun ngalaksanakeun ieu pagawean. Naon sababna? Lantaran Andika rek nganiaya jelema anu teu daya teu upaya bari teu boga dosa. Hiji kasalahan kacida gedena pikeun Andika. Naon sababna Andika? Make jeung rek nganiaya jelema tanpa dosa sagala? Wah, montong milu ateul sia kana urusan dewek deuleu. Mun deuk ge sia, maneh mah awewe. Ye, mending bareng jeung dewek. Nyieun kasenangan dulu. Soal kasenangan teu naon-naon Andika. Lamun rek nyieun kasenangan jeung kawulangan kudu puguh we aturanana. Kudu puguh aturanana da urang teh beragama. Urang teh boga aturan, teu samarangan baraya Andika rek nyieun kasenangan jeung kaula.
Kaula manarima wae cek paribasana awewe madulang tinane ngan syaratna kudu kacumponan. Naon syaratna? Nya puguh we syaratna mah. Kahiji kaula kudu bogoh ka Andika. Dengan kaduana Andika jeung kaula kudu kawin. Kawin atuh. Nyaeta syarat kawin teh kaula kudu bogoh, sedengkeun antara kaula jeung Andika lamun kawin kaula teu bogoh. Jadi jigana moal laksana. Bah, kurang ajar sia. Ngaheureuikeun ka aing, ha? Lain ngaheureuikeun balaya. Ai kaula mah terus terang ye, ngabelaan jelema nu tanpa dosa, jelema lemah, tanpa dosa nu ku Andika rek dirogahala nyawana nu matak ye. Andika geura ini ti dieu montong cicing di dieu barina ge. Nyieun katelengesan kitu mah teu pantes. Hiji jawara telenges ka bina-bina, pantar aki-aki jeung nini-nini rek dipaehan, teu pantes atuh baraya. Mana titel Andika nu disebut jawara teh? Mana titel Andika nu hiji jalma nu disebut lalaki langit lanang jagat teh? Eueuh rajin wani ka aki-aki jeung ka nini-nini. Lawan anu kira-kira jag-jag ai wani mah. Ulah ngalawanan nini-nini jeung aki-aki. Kitu ceuk eta istri. Saha ieu istri dugi kadanget ieu teh can tiasa kagamar saha-sahana. Atuh geus kitu mah nafsu luar biasa. Pikeun si Suhro oge barang ngadenge jeung ningali ketakna eta awewe siga-siga boga ilmu lumayan jeung wani nyang hareupan lalaki nu keur ambek. Kurang ajar sia montong ilu ateul kana urusan batur deui. Ieu mah urusan dewek sia mah sia we. Aing napsi barina ge. Make ngilu ateul kana urusan batur sagala barina ge. Cing nyingkah. Andika nu kudu nyingkah lain kaula. Andika nu kudu nyingkah. Kaula ye datang ka ieu tempat terus terang boga tugas nu mandiri. Kaula dibere tugas pikeun ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Ye Andika minangka jelema anu geus nyieun katelengesan tang tu bakal diberantas ku kaula. Sedengkeun jelema anu keur dina kayan lemah kudu ditulungan. Ta ieu si Aki jeung si Nini dina kayan lemah kudu ditulungan. Kaula nu bakal nulunganana. Anjeun jahat ka bina-bina nu matak ge. Anjeun geus nyieun katelengesan ka ieu kolot. Temal awewe deui nu geus nyalametkeun jiwa Aki tikul jeung Nini tikul para wargi sadaya. Suhro wuwuh ngagidir nafsuna barang ngadenge omongan awewe nu matak nyogok kana hatena. Suhro teu loba pikir deui ngan semrut manehna narajang. Wah, kurang ajar sia. Cap! Harita keneh Suhro nafsu. Tapi da bubuhan para mitra, awewe lain awewe samarangan ieu mah. Jawara oge bubuhan atuh. Anak muridna Eyang Eka Paksi para wargi emut keneh kanami nyisumi. Anak muridna Eyang Eka Paksi anu sasarengan harita sareng Jangtanu dina ngoning ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori. Harita teh boga tugas ti Eyang Eka Paksi pikeun nyalametkeun hiji senjata anu disebut senjata tongkat batu karang. Puguh kulantaran manehanana geus kasipuh ku ilmu pangawruh ka patri ku pangarti. Da moal kitu bae Eyang Eka Paksi anitah initah ka nyisumi lamun nyisumi henteu masagi ku ilmu panemu jampe pamake. Nu matak barang harita musuhna nyerang, harita keneh para mitra sadaya nyisumi gancang ngingcet ka gigir atuh panarajangna Suhro harita teh ngan ukun ngahakan angin. Jadah sia aing kacaletot deuleu. Ceuk Suhro dina jero hatena sanggeus nyahungeun seranganana gagal alias ngabulasi. Mitra anu mulia, dina ngoning tarung nyisumi estuning tenang naker. Manehanana para mitra tara poho tina ugeran tarung. Atuh puguh we dina urusan eta mah bubuhan anakal muridna Eyang Eka Paksi atuh para wargi. Manehanana tetep ngajaga sagala kemungkinan ulah nepi ka kasaran ku musuh. Nganepikeun Suhro nafsu luar biasa. Nafsuna geus ngagedur, amarah teu kawadahan meuni geus hayang kumaha boa. Malah tuluy ngagerendeng jero hatena. Wah, mun ieu awewe ragrag. Kapak di pakalangan nepi ka manehna teu balakaya, ku aing dipangku dibawa ka guha. Hahaha. Ku aing pasti bakal dipurak. Hahaha, rasakeun sia. Geulis oge budak teh ieu. Keur memeuceuna rangu mun rangu teh mah.
nya anjeun tapi ilmu na luar biasa lain bantrak-bantrakeun na kuasa hanya si kasebelan deui nyaan aing usaha dina ngoni ngaragrakeun di awewe ulah nepi ka ruksak awakna pang-pang nama aing hayang ngasaan murak nangka aduh nyaan ye pasti aing hasil kitu dina pikiranana si Suhro dasar para wargi sadaya pamikirna atungan saukur kotor we pamikirna teh si Suhro mah deui maklum anak buah si Rabok atuh pagawean teh kitu we tukang bobok tukang tarok tukang nyingsat-nyingsatkeun anerok pagaweanana jadi ningali mojang etu keur tarung jeung manehna teh ai pikiranna mah kana kotor we gitu pikiran ngeresna si Suhro harita teh pikeun Nyi Sumi mah tenang we manehna mah teu boga pikiran yen musuhna boga pikiran serong cenah para wargi hayang ngaguna sita kahormatanana da geus kapikir pikeun ku Nyi Sumi oge samang-samang sahiji lalaki nempo hiji wanoja komo cenah mun telung resep mah langsung atuh cenah hayang miboga pantes tapi sok sanajan kitu keheulaanan ai pantar manehna kudu kapibana ku model si Suhro model kitu nu matak para wargi matak geuningeung atuh ka aya Nyi Sumi make lancingan pangsi para wargi sadaya kewas naker malah mah acukna ge nyaan kabaya dijieun tina sutra lain bobodoan para wargi zaman harita getos aya acuk model kitu teh da nyaan dina kaayaan tarungna teh luar biasa tapi sok saja kitu eta lancingan teh ditutup ku samping ngan palebah tarung samping disingsatkeun nu katingal teh lancingan panjang matak nineung nempona malah mapikeun si Suhro kalah kabeuki nafsu ningali kaayaan kitu teh kumaha para mitra sadaya pikeun Nyi Sumi harita barang ningali musuhna nyolonton manehanana nyerangna bari seranganana ngabulasin awak musuh rada nyampoyong kagigir sarta teu napak dina kuda-kudanan wedel harita Nyi Sumi teu ngantep eta kasempatan hade langsung para mitra sadaya manehna ngagunakeun serangan deui pogoh we manehanana luar biasa nyerangna dina gerakan ngababad musuh aku bincurangna nu maksudna masarek dikael palebah kuda-kudana si Suhro tapi bubuhan si Suhro ge para wargi geus kaasup jawara atuh lain jawara sakatiga manehna mibanda ilmu kadugalan anu lain lumayan geus dipeuseuh ilmu ku si Rabok malah manehna usaha neangan guru anu leuwih tangguh dina gerakanana ningali kaayaan Nyi Sumi rek ngababad cukuna atuh poguh manehna gancang ngajaul kaluhur bari clek manehna napak rada jauh sababaraha tumbak anggangna tina eta tempat para wargi anu mulya ningali musuhna kitu ngajauhan pikeun Nyi Sumi celegedeg nangtung deui bari kep manehna nyekel parang minangka parang pusaka anu diwariskeun ti Eyang Eka Paksi ka manehna waktu manehna rek ngalalana teu loba catur para mitra sadaya eta parang dikaluarkeun maksud jeung tujuan pikeun Nyi Sumi ulah lila dina nggoning tarung jeung ieu nu ngaran Suhro lantaran manehna boga tugas anu leuwih loba deui nyaeta lain baengan saukur ngurus Suhro nu matak para wargi sadaya barang harita teh musuhna ngajaul ka tukang teu loba catur Nyi Sumi nyusul tepus manehna nyerang sababaraha tumbak anggangna ti dituna menyerang cepet dina gerakan luar biasa gerakan analir ibarat para mitra sadaya manuk heulang we rek nyamber anak hayam maksudna mah harita gerek ngababan ku parangna ngan hanya akal para wargi tadi ge disebatkeun si Suhro teh lain jalma atah-atah dina ulin silatna oge para mitra sadaya atuh ningali kaayaan musuhna ngagunakeun pakarang pikeun Suhro manehna ge para wargi sadaya gancang ngaluarkeun senjata minangka atuh
senjata anu dipiboga ku manehna hiji senjata anelanana. Teu aya deui iwati hiji senjata anu ngaranna para wargi sadaya nyaeta anu disebut bedoga si gelap ya. Alias si kilat nu dipiboga ku manehna ngarupakeun hiji senjata andalan nu matak harita ge teu loba catur. Manehna celeg atuh para mitra, barang harita teh parang anu dipiboga ku Nyi Sumi dipake nyerang ka si Suhro. Si Suhro teu loba catur manehna. Nakis eta parang teh senjata nu disebut bedoga si gelap. Sorana ngabelentrang para wargi sadaya. Luar biasa, dua senjata pada senjata pusaka diadu puguh we. Lir ibarat sora gelap ma para wargi sadaya nu ngabeledag harita keneh ngan ai duana nama tenang we. Bubuhan jigana duanana ge geus kaeusi ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh. Para wargi anu mulia, harita teh atuh memang serangan Nyi Sumi harita teh para wargi sadaya bisa ditadah ku si Suhro teh. Tadi jadi sebatkeun para wargi si Suhro teh lain jawara ata-ata. Dina waktu sampore ceulina ngadenge sora pakarang musuh nu narajang rikat manehna harita ge para wargi sadaya nahan ku nu disebut bedoga nu disebut si kilat atawa bedoga si gelap teh. Puguh we antara para wargi sadaya parang jeung bedog diadu meninggal pelentrang. Bisa ditahan harita kene dua pakarang pusaka diadu leuwih tarik batan tadi. Nyi Sumi ningali kaayaan kitu manehna ngagerendeng jero hatena. Bener-bener lihai ya jelema teh. Ceuk Nyi Sumi muji oge di jero hatena mah. Saya lalaki anu keur tarung jeung manehanana, muji sotenan muji ku elmuna, lain muji para mitra sadaya atuh para wargi lalaki teh. Kurang ngajar, lamun diantep ku aing matak ngabahayakeun ieu jelema teh. Nah paehan wae ku aing kitu atawa kumaha? Nyaan, ku aing kudu dipaehan ieu. Ieu jelema lantaran lamun diantep matak ngabahayakeun. Hayang nyaho nepi ka mana ku aing rek dijajal deui elmuna. Kitu ceuk pamikirna Nyi Sumi. Manehanana atuh cenah para wargi rek tetep nyoba ilmu anu dipibanda ku eta lalaki teh. Geus kitu tuluy para wargi, Nyi Sumi tuluy narik awak aki tikul jeung awak matikul anu geus kapiuhan lantaran baluas terus dikasisikeun bisi kagaleui para wargi sadaya keur gelut. Puguh atuh para wargi sadaya luar tina panyangka. Ayeuna geuning si horeng si mana horeng teh para wargi sadaya. Nyaan harita teh dina kaayaan tarung mah para wargi sadaya. Manehanana Nyi Sumi teh nu keur tarung si horeng si mana horeng anu ngageserkeun awakna matikul jeung abah tikul teh teu aya sanesnya eta anu disebut Jangtanu teh. Dina urusan eta mah Jangtanu manehanana moal ilu ikut campur kana urusan lanceuk sapagurona nu katelah Nyi Sumi. Lantaran Nyi Sumi boga ilmu anu kacida hebatna. Sakitu mah can naon-naon pikirna Jangtanu. Teu nangkep teh si Ece mah tina tarung. Terus terang aing edanya terus terang nyaho ilmuna si Ece. Sok sanajan lalaki sakumaha gagahna ge lah moal bisa eleh si Ece mah. Itu cik Jangtanu teh para wargi sadaya. Harita tuluy atuh Jangtanu nyarita deui kanu jadi lanceukna. Nya sok teu paehane tumalah mangtuk jahat kitu mah bahaya teu. Sok asa-asa teu. Cik Jangtanu nyarita tarik eta caritaan Jangtanu kadenge pisana ku si anu katulut kasebut para mitra sadaya si Suhro teh. Atuh di luar tina panyangka si horeng omongan Jangtanu cukup pikeun ngageterkeun hate Suhro sakara sadar ayeuna yen manehna keur adu hareupan jeung jago awewena nu can rag-rag ti pakalangan. Tapi para wargi bubuhan geus loba pangalaman. Aya paribasa legok tepak genteng kadek teh lain bobodohan Suhro teh. Loba pangalaman dina ulin silatna. Suhro teh nemongkeun ka jinir. Samalah kaciri wani padahal hate nama tadi geus satu para mitra geus peot we manehanana sawah
hadet damah geus hayang lumpat ngan para wargi sadaya pangaruh hiji bedog anu kasebut pusaka. Bedog si kilat alias si gelap anu mawa pangaruh ka manehna jadi gede kawan. Ngajak ka manehanana terus ngalawan dumeh boga angkeuhan bedog pusaka nu kacida matisna nu kacida hebatna. Para mitra pamirsa nu perang tanding nu ragotna mikir adu haripan para mitra antara hiji istri jeung hiji pameget taruna luar biasa anggis-anggisan. Duana ge ngetrukeun ilmu pangaweruhna, nemongkeun kabisana, sing sakur kapinteran diketrukeun dina waktu harita. Dikeun perang tanding teh para mitra, mata kresep nempona silih inter jeung silih karet ngalah kalemahan musuhna tewang-tewang. Harita atuh para wargi Suhro katara dina jurusna gerakan anak hebat pisan. Cacakan geus kapeupeuh para mitra hatena, kitu deui nyisumi nyage pangawakan awewe, eleh keli teu eleh kesi, malah jurus-jurusna katara ngabahayakeun pikeun Suhro. Kurang-kurang naon para mitra, soh Suhro bisa bahaya atuh. Ngan memang duanana ge ilmu silatna kacida kesisna. Kacida pelitna malum anu keur tarung mah kudu ngadu kapelitan atuh. Tadi keneh oge lamun ceuk bedog Suhro lain bedog pusaka mah geus rembuk ka bentur ku parang harita teh minu dipiboga ku nyisumi lantaran parang eta pangwaris ti Eka Eyang Eka Sakti. Sakaligus hati ge para mitra lamun atuh cenah senjatana anu disebut senjata si gelap cenah ngacleng geus pasti we Suhro harita teh kaancam atuh ku pakarang musuh. Ngan bubuhan pakarang pusaka anu disebut si gelap teh dipiboga ku manehanana. Si horeng si mana horeng para mitra, eta pakarang teh eleh ampuh. Jeung perbawana sing sahar nu ngabogan eta pakarang timbul wawanen kacida wani. Timbul wawanen anu ngagedur para mitra sadaya. Timbul kawanina anu memang hese rek dibendungna. Hieu pangaruh tina senjata teh boga eta senjata malah sifatna jeung niatna ge lamun goreng mah hayang maehan batur we. Nu matak atuh kumaha suhud mah para mitra dicegah pisan eta senjata teh dipiboga ku jalma nu kurang kaimananana. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Dua nu tarung teh siga-sigana mah para wargi can bisa silih eleh teh. Bisa babara puluh jurus oge malah make sanggeus laat leet antara Suhro jeung nyisumi tapi duanana ge can aya nu eleh. Mata karita jang tanu maju ka hareup tuluy nyarita kanu jadi lanceukna. Ceukna kuing ngilu jabung tu malapung lah. Hayang nyaho lah kuduaan we sakalian. Teu meunang kitu. Sok tanu ini teh kaditu kanu rada lega. Tingalikeun we cece. Ke lamun cece geus eleh kakara jang tanu anu maju. Saya gicece masih kene aya kawani, saya gicece masih kene wani mah, jang tadu mah cok eta nyumput. Atawa cicing di luar tungguan. Keun hayang nyaho nepi ka mana? Ieu mangkeluk teh. Moal burung di ayonan ku cece mah nepi ka mana oge. Harita ge para wargi sadaya. Pikeun nyisumi tetep gede wawanen, manehanana masih kene aya kene ilmu panemuna nu can dikaluarkeun. Ceuk paribasana para mitra pepernian dina widang ilmu silatna masih kene kumplit. Ngan can dikaluarkeun kabeh teh saeutik-saeutik kitu pamikirna nyisumi. Harita para mitra sadaya, Suhro teu nemongkeun kamiris. Teu nemongkeun kasieun sok sanajan manehanana rek dirempung kuduaan. Samalah kacirina teh para mitra malah beuki wani. Padahal hatena mah marmir ti tata oge hayang lumpat. Hayang lumpat manehna ti tadi oge lantaran ngalawan awewe sakitu tangguhna. Sarua we jeung ngabentur batu karang cenah. Tadina mah aya maksud di mana geus ieu awewe teu walakaya ku manehna dipangku cenah dibawa ka guha. Rek eta we rek dipurak para wargi ku si Suhro teh. Tapi barang ningali kaayaanna kitu mah munur eta paniatan teh. Malah tong boro manehna bisa mangku awewe cacakan antel kena kulit nage menikah hese bubuhan ilmu silat nu dipibana ku nyisumi teh kacida hebatna.
ngan untung we Suhro ngabogaan hiji senjata anu disebut si gelap teh. Bedog si gelap anu manehanana hayang mibana eta bedog teh nepi ka tega maehan batur sapagurona nyaeta batur sakokoh sainum babarengan dina ngoni ngabegal ngarampung. Pangaruhna eta senjata anu disebut bedog si gelap teh namahan kawani kadili. Malah ku ayana eta bedog si gelap kawanina Suhro beuki namahan tiga nama kitu sing saha nu mibanda eta bedog bari boga paniatan jahat nafsuna hayang maehan batur eta pangaruh bedog anu disebut si gelap. Numatak ku Mamah Suhud disimpen eta bedog teh ulah nepi ka kaluar tapi bubuhan Mamah Suhudna parantos teu aya antuk nama bedog teh bacacaran senjata bacacaran para wargi. Lantaran eta bedog teh lamun dipibana ku jelema anu kurang wiwaha, lamun dipibana ku jelema anu memang boga sifat hayang nada sabatur, malah mah beuki angot. Lamun dipibana ku jelema anu boga sifatna cenah barangasan tangtu leuwih barangasan. Tapi sabalikna lamun dipibana ku jelema anu boga sifat kaimananna kuat jeung deui sepat welas asih mangka ngabogaan eta senjata teh bakal leuwih welas asihna, bakal leuwih gede pertimbangan dina nggoning manehna rek ngagunakeun eta senjata. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng anu tarung tanding beuki lila beuki ragot, silih incer silih kadek tunggal kalemahan musuh masing-masing. Itu ieu san pada eleh, itu ieu pada ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamakena. Suhro kakaradina harita teh para mitra dina gerakanana hebat pisan katingali. Ngan cacakan geus kapeupuh hate ge kitu deui nyisung nya ge pangawakan awewe teu eleh kesit, malah jurusna katara ngabahayakeun jiwa Suhro. Kurang-kurang nama para mitra penting belesat atuh parang teh hampir keuna kana awak Suhro. Tapi bubuhan Suhro ge kesit manehanana teu mikeun lamun awakna kudu beunang ku pakarang musuh. Sawangsulna ngisumi oge para wargi, kurang-kurangna kesit mah manehanana baris katodel ku senjata musuh. Tapi bubuhan ngisumi ge kesit dina ngoning ngalugat legotkeun awakna, teu aya senjata musuh anu nempel kana awakna. Si horeng nu disebut wedug teh nu kieu meureun cenah para wargi teu teu raku pakarang. Lain teu raku di kadekna tapi hese bedog rek nempel kana awakna. Harita Suhro harita teh para mitra sadaya menyerang deui. Malah mah bedog Suhro lain bedog samarangan manehna para mitra sadaya. Harita ge para wargi sadaya lamun lain bedog anu sapusaka mah tadi ge bedog manehna hancur ku parang teh. Tapi bedog anu disebut si gelap matagen waktu diadu jeung pakarang. Ngan bubuhan harita ge para mitra sadaya anu tarung teh beuki lila beuki cape. Sok sanajan Suhro pon kitu kene. Ngan pikeun Suhro di mana cape manehna cicing didinya pasti ripuh. Tapi sawangsulna lamun nyisumi nepi ka cape manehna masih kena bisa cicing didinya. Nu matak harita ge para mitra nyisumi. Satekah pola manehna nyicin atuh eta kacapena manehna teu ningalikeun kacape kadu jadi musuh, katingalina mah menirikat naker, katingalina mah jag-jag bae, padahal hatena mah tetep aya sifatnya eta sifat manusia keuna ku cape. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita teh pikeun Suhro hiji kauntungan pohara gedena sabab ku ayana pusaka anu disebut nyata senjata bedog anu disebut si gelap teh. Harita teh para mitra atuh manehanana henteu babari eleh, henteu babari rag-rag ngalawanan nyisumi. Hiji mangsa Suhro narajang lempeng kana dada nyisumi atuh para mitra geus diperhitungkeun ku Suhro tangtu cenah kana hasil kulantaran kaayaan awak nyisumi. Harita teh dina kaayana keur goreng palebah kuda-kudana. Eta kasempetan dimangpaatkeun ku Suhro pikeun ngababad awak nyisumi make pedang anu disebut si gelap. Para wargi anu mulia harita keneh atuh hinjang tanu nyaksian eta kajadian meuning ngajengho ngarasa pati anu jadi lanceukna sapaguron teh bakal atuh harita teh cenah tina bakal keuna ku pati manehna
loba carita rikat harita tejang tanu masa bedog di mana lanceukna saguru bener-bener KTP tinggal ngagunakeun. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng rupana mah para wargi kareuwas kasieun anu karasa kujang tanu teh geuninganan pikeun sumi mah ih kerel-kerel manehna. Si horeng si mana horeng para wargi nyisumi teh gerakan kitu teh lain hiji tanare KTP rejajaten tapi mangrupa hiji tipu jurus tipu supaya Suhro narajang lempeng kana dadana dari takeneh ge barang bedog Suhro nyantong kana hareupeun dada sakilat suku kencana ngalayang kana hulu angen Suhro. Uguh we para mitra tajongan kuda beger teh atuh di barung kumuterkeun awak pikeun ngingsetkeun bedog Suhro bener-bener meningan sakilat naker si Suhro meuli turuy atuh harita teh para mitra nyolonton para wargi sadaya bari molotot kaget nyaho-nyaho hulu angen geus kasepak ku nyisumi tarik naker. Ayo Suhro ngajenggoak bareng jeung dadana karasa eungap si horeng sakaligus keuna ku tanaga jurusna para wargi. Tapi sok sanajan harita si Suhro keuna ku serangan nyisumi anu tidak pisan rosana bikin Suhro manehanana tetep manehna mempertahankeun diri bari jeung usaha sate kapola sangkan bedog nu kasebut si gelap ulah nepi ka ngaceleng ulah nepi ka ragra. Harita ge para wargi pikeun Suhro manehna tetep ngusahakeun sangkan bedogna uleh nepi ka ragra. Bisa hasil oge manehna bari nyeklan bedog teh tuluy ngatur napas kulantaran ngarasa eungap luar biasa eungapna sabada diserang ku nyisumi tadi ku hiji sepakan luar biasa kuatna. Atuh puguh we para mitra dina gerakan kuda beger teh nyepakna ge bari muter para wargi bari jeung ngahindarkeun serangan bedog anu diserangkeun ka manehanana. Tubuhan nyisumi dina ulin silatna geus bener-bener masagi mata harita ge ningali kaayana Suhro keur ngajongkeng teh nyisumi ih tenang we manehna teu nyerang deui nunggu musuhna dina kaayaan jag-jag deui. Ya kitu cenah hiji istri nu boga sifat sinatria para wargi sadaya dina ngoning tarung teh ningali musuh keur dina kaayaan kitu mah teu diserang anggeus-anggeussan. Tapi kumaha kaayana si Suhro? Si Suhro geus mimiti marmir. Sok sanajan nyekel bedog pusaka tapi geuning tetep we. Sababaraha geprakan manehanana can bisa noel-noel acan ka nyisumi. Sedeng manehna sorangan karasa eungap luar biasa eungapna. Awakna sok sanajan geus ripuh manehna pura-pura para wargi sadaya masih keneh aya kawan. Manehna pura-pura masih keneh aya kawan. Gancang manehna ngatur tanaga supaya ulah nepi ka kapaehan sarta harita keneh gajalang luncat ka tepas piur teh kabur para wargi. Harita teh luar biasa gancangna ningali kayan kabur jang tanu harita tuluy rek megatan bari mudag ngan hanyakal para wargi sadaya harita teh dicarek atuh ku nyisumi. Tanu ulah diudag tanu. Oh tuh man teh urang tewak itu man no kieu mah diurad teh ku abdi teh lah nya anu diurad gantungna kana di tangkal picung. Uman jelema kitu mah tuh nyeun ieu we nyeun kaonaran wungkul keun bae jang tanu lah mana kitu ge kahayang manehanana kitu keun we antep urang mah belah nurutan manehanana nyeun kalakuan teu icreug teu bener urang mah tetep we usaha sangkan di jalan kana jalan hade ta ayeuna mah geus antep jang tanu keun hayang nyaho nepi ka mana sugan we engke isuk baring supagi panggih deui. Harita para wargi sadaya memang pikeun jang tanu ngarasahan jelu. Atuh para wargi sadaya hayang mah kumanehna ditewak tapi sok sanajan kitu henteu kaburu manehanana newak ke musuhna. Dalamun sebenang ditewak mah kumanehna ge meureun tangtu dicangkalak dilaporkeun ka balai desa. Harita ge para wargi atuh teu loba catur barang nyisumi geus rengse manehanana terus nyasupkeun eta pakarangna anu disebut parang teh para wargi sadaya bari disangke dina cangkengna tuluy nyampeurkeun ka Abah Tihul
Abah tikul jeung ambu tikul anu keur ping harep hepe bakatku sewak manehna eta ningali kaayaan. Abah teu kunaon Abah? Aduh nuhun geulis. Abah teh parantos ditulungan ku nu geulis. Nuhun sakali deui ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan pamitae nu geulis mah Abah teh aduh tos kumaha buah. Parantos paragat nyawa. Mohon geulis duh. Nini oge jak kitu ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Saha teh atuh nu geulis teh serang ti mana bade angkat ka mana? Aya ku kaleresannya. Nalika Abah jeung amu aya nini di dieu dina kaayaan bahaya nu geulis sumping ka dieu. Tos kitu we Abah oge nini abdi mah nya nuju ngalalana sareng pun adi tayeuna minajang tanu. Nuhun asok atuh kalalabat ka dieu. Harita para wargi Nisumi tuluy atuh ngarobrol panjang lebar bareng jeung jang tanu. Malah disuguhan sagala harita teh. Nya eta atuh para wargi ku nini tikul disuguhan pa eta seupan ganyong atuh lumayan malah macai ente mai amis namah dibere gula kawung nya tungtung nama pikeun Nisumi lumayan oge manehna bisa reureuh di eta patempatan bari ngobrol ngaler ngidul ngobrolkeun perkara tadi waktu tarung teh jeung anu ngaranna si Suhro. Para mitra anu mulya, harita tadi nama harita Nisumi rek nuluykeun deui perjalanan ngan kulantaran harita kaburi sore. Malah mah diandeg harita teh ku aki tikul jeung nini tikul. Harita nini tikul nyarita, nyanyi atos we di dieu atuh tos ieu juga bujang sonten. Sawios enjing pageto deui neraskeun atuh perjalanan mah. Nini mah kumaha da sok sanaos di dieu ge moal tiasa dihormat ku nini teh. Tah kitu ngana atuh nini teh ngarasa bagja we upami nyai tiasa ngararep di dieu sareng ieu ujang. Ngahulang heula harita teh para wargi Nisumi. Lantaran memang pikeun manehna mah eueuh kasieun soal peuting eueuh kasieun di mana sare ge teu naon-naon. Geus kitu kulantaran manehna ge ngarasakeun ka dirina sorangan. Yen sija-sijana teh atuh nini tikul hayang sangkan manehna ngarerep di dinya pon kitu deui aki tikul nyarita. Sumuhun Abah ge kitu nya itu. Abah teh ngaraos reueus ngaraos gembira upami nyai kersa mah sumuhun. Ngarerep di dieu. Abah teh kacida bagjana sami sareng kau ieu kagunturan madu kaurugan menyan putih. Abah teh tiasa moyang tarima ka nyai teh. Da upami teu aya nyai mah Abah teh parantos paragat nyawa sareng gini. Rumawi nya atuh. Ayeuna mah kieu we ayeuna mah ulah ngarerep di dieu. Keun geus sakadapri Abah rek muncit hayam. Aya tuh hayam nu keur meumeujeun ajajang ka urang koji. Hitung-hitung syukuran. Ulah Abah, ulah mencit hayam lebar. Lain cuma lebarna Abah mah ieu mah keur Abah we ongkoh deui jeung sini. Hitung-hitung syukuran salamet. Tah nyai ngararep di dieu jeung si Ujang. Malah ka hayang Abah mah atuh masing bade di dieu santeterasna ge teh sawios-wios nyai jeung si Ujang. Kumaha atuh Ujang Tanu? Kumaha ceu we abdi mah ngiringan kumaha saena we ceu. Nya tu Abah oge akinya nini abdi ayeuna ngiring ngararep di dieu namung kantos we ngarepotkeun ka nini sareng ka aki. Alhamdulillah nuhun. Teu hidung ngarepotkeun. Sok nini lah kalinya. Yo da ngisikan gajang lah keun ka Abah rek muncit hayam. Bantuan Jang Tanuna. Udang bantuan ya Abah rek muncit hayam. Harita keneh kaprak-kaprak para mitra. Harita teh Abah tikul muncit hayam sedengkeun nini tikul magancang isikan. Manehna ngarasa gembira atuh cenah para wargi kaunggahan ku semah anu keur senulungan dirina. Lantaran lamun eueuh eta semah nu datang nyampeurkeun bari teu dionang dirina geus paragat nyawa ku kalakuanana si Suhro. Nya pocapkeun para mitra dina palebah peutingna ngobrol antara Jang Tanu jeung anu jadi lanceuk sapagurona anu katelah ka Nisumi. Nyan sebel itu mah kajelema nu tadi teh Jang Tanu ngobrol sami we teu sabalana mah nya terus terang mun harita beunang menyan lah sakalian we
rangket talian bikin meta kayu kaupas ngan hanya kawe manehna kabur lamun teu kabur malah geus kumaha boa serius yo kabur ge da moal kayu moal ka tereh-tereh damang atuh tereh jag-jag deui ai tos kasepaku itu model kitu mah pasti kena kana dadana da seuteut gedena ge kudu we atuh pelebah dadana ceuk boa sakedeung deui kita manehna mutah-mutahkeun getih atuh pasti kana kituna aya nu tatu dina jero awakna teh ngomong najang tanu kitu para wargi siga nu ahli manehna makana urusan kasehatan de dindi siga nu nyaho kaayaanana si Suro tatu palebah cenah eta dadana di tatu di jero margi sepakanana anu jadi lancik sapagurona ngandung kakuatan anu luar biasa. Itu diantarana para wargi obrolan antara dulur sapaguron teh harita ge tuluy sabada jang tanu nyarita rada ngupahana kanu jadi dulur sapagurona musumi ge nyarita deui nyangan tetep we cicing mah nyakal sabab kan ngarasa puas ngawarah jelema jahat kawas kitu teh tema nyisumi rada nguyung begitu kena salempang ceuk lah jang teh pasti kepenak deui jeung jelema salah mah abdi nu barisan yang kalakna ceuk keun serengkeun ka abdi lah ulah itu wae atuh sekali-kali mah dia bere tugas kana gelut teh nyaho we nepi ka mana calon abdi eleh ceuk nu maju kitu tung ngetes we tuh ka abdi ceuk jan tanu harita teh bari seuri nyisumi imut ngagelenyu ngarasa lucu ku omongana adi sapagurona sok sanajan leutik keneh ge para mitra sadaya geus teuneung ludeng taya kakeueung tanang taya karingrang teh lain bobodohan tuning leber ku wawanen cenah moal mundur sasi ku moal ngejat satunjang beas hiji tanda yen kahareupna jang tanu bakal jadi hiji jawara anu kahon itu diantarana para wargi sadaya nya geus kitu mah atuh tuluy atuh manehanana bari di dinya ngarobrol ngaler ngidul malah para mitra atuh harita ge manehanana maronok heula kalawan meunang panghormatan nu kacida istimewana tinu boga imah nu katelah abah tiku jeung nini tiku ocapkeun isukna nyaeta kakara jang tanu diiringkeun harita teh aku nyisumi manehna nuluykeun perjalananana biasa we ngitung lembur ngajajah milangan kori harita teh neangan ilmu panemu jampe pamake bari ngadenge-denge di mana ayana nu ngabogaan senjata tongkat batu karang para wargi anu mulya malah mamanehanana ge hayang cenah nyaho di mana ayana nu disebut Sirabok teh anu ngabogaan tongkat batu karang jeung deui manehanana can nyaho nu mana Sirabok jeung di mana ayana ai pa beja mah geus meunang beja yen anu ngabogaan senjata teh nyata ngaranna Sirabok. Guna carita kaayaan para wargi anu katelah nyaeta nyisumi anu mana jenjang tanu nuju neraskeun perjalanan ayeuna urang caturkeun nu parantos lami katunda nyata perkara Jaka Wanara anu mana anjeunna para wargi sabada lami cicingnya di tempatna anu katelah aki encuy malah maayan engkai didinya oge kabeneran minangka alona aki encuy nu katelah ini nyamperkeun ka palawadinya malah kungsi para mitra sadaya tarung nepi ka akhirna ini leungit ilmu panemu jampe pamakena akibat kasenot ku ilmuna Jaka Wanara barang geus ngarti mah pikeun Jaka Wanara yen manehanana timbul panyakit akibat manehna aya sir ka awewe nyaeta pangalaman ku manehna dicepeng tuluy ngagerendeng jero hatena mun kieu mah aing teu meunang aya sir ka awewe buktina aing mikabogoh ka engkai karasa awak aing leuleut jaba kaluar kesang araratu ayeuna mah aing geuninganan sabada eueuh rasa sir kitu panyakit teh ngadak-ngadakon tangling
tapi buah salirana situ aing situ Gusti mugi-mugi we abdi kenging panang tayungan ti Gusti ulah dugi ka salamina abdi nandangana kajantenan model kieu moal nya abdi teu kenging rumah tangga mah teu kenging rimisan mah teu kenging neraskeun atuh hoyong neraskeun rumah tangga atanapi hoyong nambihan kula warga mugi-mugi we Gusti maparing jalan nu lempeng ka jisim abdi kitu para mitra sadaya ngadoana jakawanara ngarasa sedih kumargi kajerajeun manehna boga ilmu anu kacida ehengna tapi akibat aya sir ka awewe nimbulkeun panyakit ka dirina waktosna see